euy. Aya naon deui we sok aya ribut-ribut wae naon. Arek milu ka handap. Doma jaluti selap atau omekeun aya doma kalau lagi gitu nam omekeun doma jaluti selap mah. Lain doma jaluti selap, dek milu ka handap. Ka ditu. Heeh, omekeun doma jaluti selap mah naon kalau kaki kituan di mana nu mana? Lain doma jaluti selap, urang dek milu ka handap dek meuli kue. Naon ngaleh-leh? Astagfirullah nam atuh mang. Nam ka ditu eta omekeun. Lain doma jalu. Urang rek milu ka handap rek meuli kue jeung odading. Lapar. Nam atuh ai ngaleh-leh mah doma jaluti selap mah aya lebar atuh yap. Hei. Lain naon. Arek milu ka handap. Panyungkal biasa lah nyelap mah. Nangan panyungkal. Dek ka handap rek milu dek meuli odading lapar rek meuli odading. Astagfirullah kalah hayang daging rek diantep mah hayang daging kamari eta oge kurban oge geus hayang daging. Astagfirullah. Nangan panyungkal. Lain ka handap rek milu ieu. Dek meuli kue jeung odading. Oh iya, doma jaluti selap mah ulah diantep. Dek meuli kopi astagfirullahaladzim lain. Sok neangan etana neangan panyungkal. Iya bawa motor dek milu ka dieu ka handap. Make jeung neangan panyungkal kana motor di dieu neangan. Astagfirullahaladzim. Iya. Punaun. Nam ka handap da eueuh. Pan di ditu domana ge. Hayu mang lebar. Lebar bawa eta teh panyungkelna. Astagfirullahaladzim ya. Hiap. Ya. Pan ti selap. Balik ka ditu ngahitu rek milu ka handap. Di dieu we neangan panyungkal mah di dieu yo. Ya. Panyungkal di dieu yap doma. Anya nek lempang pusing kalah. Astagfirullah. Iya pan doma ti selap nu jalu lin. Kayak kumaha jeung make hayang daging jiga nu diantep hayang puas. Goblok aki-aki teh. Teh buar teh sebenarnya apa tuh? Si anjir. Aki-aki teh nipu euy. Nu ti selap do mah teh gogorowekan ka mana aki-aki teh euy.